Bismillahirrahmanirrahim. Bal tukadzibuna balikta ngabohongkeun aranjeun kabeh. Khusus nama aranjeun kabeh di dieu teh maksad nama kafir anu aya di kota Mekah baheula. Nya umum nama sadayana jalma anu kafir dari seluruh penjuru dunia. Ngabohongkeun aranjeun kabeh bidini kana agama. Bil jazai tegasna ngabohongkeun kana jaja. Kana naon cenah? Jaja. Terang jaja. Babales. Alal a'mali kana pirang-pirang amal. Bal tukadzibuna biddin. Balik ta aranjeun kabeh ngabohongkeun kana agama, tegasna aranjeun kabeh jalma-jalma nu teu iman aranjeun kabeh di dieu maksudna teh nya teu percaya kana ayana babales amal. Lamun aya anu nyaritakeun bahwa amal perbuatan urang bakal dibales teh nyebutna teh bohong eta teh. Mat disebut ngabohongkeun teh kitu. Aya ajengan ulama, ustad, kiai nyebutkeun bahwa eta ge berdasarkan Al-Qur'an. Ulama oge nya bahwa setiap amal perbuatan itu akan ada balasannya. Kumaha cek anu teu iman? Lah, wadul. Tah, nu teu iman eta teh sama dengan anu ngabohongkeun. Karena ayana babalas amal, babales amal teh eueuh cenah. Janten kaanahu qala surat Al-Infitor ayat 8 ieu teh kaya-kaya Allah teh kieu lamun dilempengkeun mah. Innakum latastaqimuna alamatu jibuhu ni'ami alaikum wa irsadi lakum bal tukadzibun. Yang artinya hei jalma-jalma anu kafir nu teu iman aranjeun teh henteu anceg ka perkara anu mana ngawajibkeun nikmat kami karena eta perkara anu geus dibikeun ka aranjeun. Jeung geus nuduhkeunana kami saur Allah teh ka aranjeun. Naon anu ngawajibkeun Allah anu ngawajibkeun lamun Allah masihan nikmat naon cing? Anu ngawajibkeun lamun Allah masihan nikmat naon? Nya eta bersyukur. Karena eta nikmat nu tos dipasihkeun ku Allah. Anu mana nikmat ti Allah teh teu bisa kahitung. Tapi anjeun teh kana bersyukur kana nikmati kami teh kalahkah henteu? Nya cenah saur Allah teh. Berapa banyak lamun bahasa ieu namanya, berapa banyak nikmat yang aku berikan kepada kalian tetapi kalian malah mendustakan. Kieu we lah, tong waka cek Allah, tong waka ka Allah. Lamun deal weh barang bere ka pajak. Pajak teh ku deal teh dibere unggal poe 1 juta. Da beunghar deal teh. Ieu pajak, poe ayeuna 1 juta. Keur naon ieu teh? Bekel. Ek tabungkeun bisi arek meuli kareta api, cek deal teh. Misalna poe isuk datang ieu pajak 1 juta deui. Terus we unggal poe pajak teh dipasihan sabaraha? 1 juta ku saha teh? Berarti lamun dibahasakeun secara lempeng mah pajak teh dibere nikmat ku saha? Ku deal dibere duit. Nikmat we dibere duit lah.
Kumaha pajak teh kalah ka pajak teh? Aya nu nanya misalkan, pajak mana loba duitna? Di mana menang duit? Urang teh atuh. Naon urang teh kumaha urang mah pamere tuh ti si itu. Pugu duit teh pamere ti saha? Kalah kanyebutkeun pamere ti si itu ti batur. Tak eta teh pajak teh sama dengan mendustakan nikmat anu tidak dipasikeun ku deal. Bakal keheul deal. Cek deal teh. Duit ti aing ari ngomong ti batur. Tah eta teh bakal keheul deal teh kemungkinan deal teh moal mere deui. Ya. Tah. Eta gambaran. Allah oge kitu eta teh. Ngan pedah Allah mah da beda jeung jalmi. Makhluk jeung jalmi. Ieu malah mun diumpamakeun secara logika makhluk kitu. Nya. Allah teh loba masihan nikmat ka urang teh. Ceuli bisa ngadenge. Panon bisa naon? Ningali irung bisa ngangse ka bau hitut. Sugan kieu aya nu hitut teh. Euy seungit euy. Cik lah menta. Naon eta nu kitu henteu? Teu kitu nya bau hitut teh emung ngameuna oge. Pasihan mulut, lisan bisa ngobrol, bisa mengunyah, nyapek. Bisa dipasihan panangan. Bisa berbuat dengan tangan itu dipasihan sampean, nikmat sampean. Bisa melangkah jalan kaki dengan sampean eta teh. Dipasihan akal, bisa berpikir orang teh. Gitu kan? Nikmati Allah eta teh. Ari pek teh kana perintah Allah orang teh kalah kanaon teu ngalaksanakeun. Logikana we cek logika atuh bakal bendu Allah teh ka urang teh. Ku aing dibere segala rupa nikmat cek Allah teh ari marane pirage diparentah kieu ku urang mencek bahasa kasar mah kitu. Kalah ka teu naon teu ngalaksanakeun. Leung teu ngalaksanakeun teh iman. Kumaha teu ngalaksanakeun perintah Allah tapi iman? Nyaeta gambaran jalma anu hatena ngagarentes kieu Gusti abdi teh nampi muhun eta teh kawajiban ti Allah, kawajiban ti Gusti nu kedah dilaksanakeun ku abdi, tapi abdi teh ngedul sanes teu nampi ngedul we. Nu kitu mah jalmi iman. Nya, tapi naon? Ngedul doraka. Leuheung eta mah daripada jalma anu mendustakan ka Allah. Aing mendustakan ka Allah mah nya teu iman teh ka saha? Ka Allah naudzubillahi min dzalik. Nu matak kesimpulan tina surat Al-Infitor ayat 8 teh nya eta kala bal tukadzibuna biddin. Ulah kitu teh kade bisi terperdaya de pajak de alki katipu atuh bisi katipu kangeuneunahan ku pedah Allah masihan nikmat terus ka urang, masihan nikmat loba ka urang, sementara urang belang betong kana perintah Allah, sementara urang kana perintah Allah teh tara ngalaksanakeun tah eta teh ulah sampai tertipu urang teh ulah kieu cacak-cacak tara salat bening beunghar urang teh ya baelah tara salat oge geus beunghar ieu tah jalma nu kitu teh anu tertipu ku bageurna ku bikaromillah ku bageurna Allah tah ulah sampai kitu. Komo kalah kanaon mah nya dibere nikmat ku Allah nya kalah mendustakan ka Gusti Allah ulah pisan naudzubillahi min dzalik.